Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup teh siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Minggon ayeuna urang diajar ngeunaan kaulinan barudak. Di Tatar Sunda, kaulinan barudak teh mangrupakeun salah sahiji aset budaya. Dina kaulinan barudak, khususna kaulinan tradisional, mibanda ajen inajen anu gede pisan keur kahirupan barudak. Kalian ti hiburan, kaulinan barudak oge mibanda fungsi nyaeta pikeun olahraga, ngalatih sosialisasi sareng kacerdasan kanggo murangkali. Pikeun nambahan pangawruh hidup, ayeuna ku ibu bade dipintonkeun rupi-rupi kaulinan barudak. Mangga ku hidup diregepkeun. Kaulinan barudak anu kahiji nyaeta ucing sumput. Ucing sumput nyaeta kaulinan neangan batur anu nyumput. Upama saurang jadi ucing. Biasana ucing ngitung heula, mere waktu batur nyumput saacan kudu neangan kabehanana. Kaulinan ieu dipaenkeun pangsaeutikna ku dua urang, tapi tangtu leuwih loba leuwih rame. Salah saurang budak kapeto jadi jaga ku cara hompipah jeung atawa suten. Kaulinan barudak ieu bisa dipaenkeun ku budak awewe atawa budak lalaki. Kaulinan barudak anu kadua nyaeta oray-orayan. Jumlah pamaenna leuwih ti 2. Tempat ngaulinkeunana nyaeta di lapangan, ngarah ngabentuk barisan cigah oray. Aya 3 bagian dina oray-orayan ieu. Anu di hareup disebutna hulu, anu di tengah disebutna awak, sedengkeun anu di tukang disebutna buntut. Nu maenkeunana bisa budak awewe atawa budak lalaki. Kaulinan barudak anu katilu nyaeta congklak. Jumlah pamaenna nyaeta 2 urang, bisa dipaenkeun ku barudak awewe atawa barudak lalaki. Tempat ngaulinkeunana bisa di jero imah. Pakakas anu dibutuhkeun keur congklak nyaeta papan congklak, jeung kewuk, atawa sisikian, atawa batu-batu anu laleutik. Kaulinan barudak anu katilu nyaeta sondah. Jumlah pamaenna 2 urang atawa 10 urang ge kaci. Biasana tina taneuh diguratan heula rek ku kapur atawa ku naon wae asal aya tapak gurakna. Tempat sondahna rek digambar imah atawa jelema. Aya oge nu disebut kojo. Kojo ieu biasana tina potongan kenteng. Milih kojo kudu nu hampang tapi tamleg. Kentengna ulah nu kandel teuing. Jadi mun dialungkeun kana kotak-kotak paragi sondah teh teu kaluar tina garis. Mun kaluar tina garis nya lasut. Cara maenkeunana, alungkeun kojona turuy urang engkle-engklean ngalumpatan kotak-kotak eta. Lamun hidep nincak kana gurat eta, hidep nyaeta gudir teh. Kaulinan barudak anu kaopat nyaeta ambil-ambilan. Kaulinan ambil-ambilan merlukeun batur nu loba. Biasana dilakukeun ku barudak awewe jeung barudak lalaki, sarta merlukeun tempat anu lega. Cara ngalakukeun kaulinan ambil-ambilan teh biasana barudak dibagi 2 kelompok. Saklompok anggotana lobaan, sedengkeun kelompok hiji deui diwangun ku saurang. Salila barudak aruril ambil-ambilan biasana dibarung ku kakawihan. Kaulinan barudak anu kalima nyaeta lang-layangan. Biasana lang-layangan ieu dipaenkeun ku barudak lalaki. Jumlah pamaenna hiji lang-layangan nyaeta hiji budak lalaki. Tempat ngaulinkeunana nyaeta
di lapang anu lega. Kaulinan barudak anu kagenep nyaeta gatrik. Gatrik ieu jumlah pamaenna aya 2 kelompok. Tempat ngaulinkeunana nyaeta di lapangan anu lega. Gatrik ngagunakeun pakakas mangrupi 2 potongan awi. Aya nu disebut potongan panjang, disebutna paneungeul, aya oge anu pondok. Anu katujuh nyaeta perepet jengkol. Perepet jengkol nyaeta kaulinan barudak lalaki atawa awewe 3 urang. Tempat ngaulinkeunana bisa di jero imah atawa di lapang anu lega. Barudak nyarekelan leungeun bari patukang-tukang sewang-sewangan. Suku katuhuna diangkat tuluy bitisna dianyamkeun atawa lamun cara tali mah ditalikeun sukuna. Sanggeus ditalikeun sukuna, engke leungeunna dilepaskeun tuluy hidep kareprok bari ngawihkeun lagu perepet jengkol. Anu kadalapan nyaeta sapintrong. Sapintrong ieu nyaeta kaulinan ngaluncatan tali anu dicekelan ku duaan. Talina saeutik-saeutik diluhurkeun. Dipaenkeun ku 3 orang atawa leuwih. Make tali anu panjang. Biasana bahanna tina karet. Tempat ngaulinkeunana nyaeta di lapang anu lega. Biasana dipaenkeun ku barudak awewe atawa barudak lalaki. Anu kasalapan nyaeta beklen. Beklen nyaeta kaulinan anu make bal beklen jeung sawatara kewuk. Biasana dilakukeun di jero imah atawa di jero teras. Jumlah pamaenna paling saeutik 2an. Bisa dipaenkeun ku barudak awewe atawa barudak lalaki. Tapi biasana dipaenkeun ku barudak awewe. Anu kasapuluh nyaeta ngadu kaleci. Ngadu kaleci nyaeta kaulinan anu make kaleci. Kaulinan ieu paling saeutikna dipaenkeun ku duaan. Dibutuhkeun kaleci atawa pincian pikeun maenkeunana. Hiji pincian pikeun pamatah, nu sejena pikeun mayar mun eleh. Ngadu kaleci perlu lahan nu rada lega. Ngadu kaleci oge biasana sok dipaenkeun ku barudak lalaki. Alhamdulillah pembelajaran kanggo dinten ayeuna dicekapkeun sakieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.